Ustad Nana Gerhana kalian waktu sinareng tempat sinareng segala kehormatan disanggakeun ku anjeunna. Mangga urang sami-sami sambut ku awasan shalawat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sasarangan Allah ya Nabi. Ulah carenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah no jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa no jadi sarining kolbu te malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing silap mengkok sinembah sejah wusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam muga-muga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna mugia dina ieu pangajian sing hade pangajianna ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal. Para asatid asatidah kori koriah mubalig mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur ti kabit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna
Ibu sadaya hadir di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja. Nyata rek pangaosan muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Nah, nana gerhana nyarita kitu sabab rumasa yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu di mana-mana ge ajengan mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Jeung da mustami teh kanu di udang mah langsung we Wilujeng Sumping Al Mukarrom coba ka urang da ka urang mah lain turun tina mobil jug well. Tapi nu ngaran hirup teh aya cangkang jeung eusina. Sabab ngalusan cangkang soal babari tah nu hese mah ngalusan eusina. Ti luhur sosap rambut ti handap sasipa dampal ngaranna kurung. Matak cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung mah korong. Ayeuna Bandungan korong leutik rujik mincinit ngan biga geuleheut. Dangdan setakar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung da tatangga sudi ngadeuketan. Naon eta korong teh ibadahna mineng tahajudna mineng ka masjidna leket muncul penyakit ria ta eta korong teh ria. Allah nolak ibadahna, Allah nolak salatna, Allah nolak segala rupana lamun tina diri ngarasa pang benerna jeung pang alusna. Well. Kadua nu kuring-kuringan di jero kurung teh sakabeung mah karung. Ai karung mah wadah runtah. Saha eta bisa jadi ustad, kiai, ajengan, kades eta teh karung. Naon sababna mah geuning disebut karung? Nu deok, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu kitu jeung nu kieu. Ngaran-ngaran ajengan mah oncoran we, deuk dipika ijid pek, deuk dipika resep ge mangsa bodo, teu urusan. Ta ieu teh ngaranna teh karung, wadah runtah. Nu deok, nu sengkong, nu bodo jeung nu boloho oncoran we. Matak lamun aya jelema isuk jaganing geto nyebutkeun, "Hei Ustad Karung," keun bae berarti si eta runtahna. Tong gampang kasigeungan. Sabab ngalusan lahir mah babari katimbang ngalusan hate. Ibu kulit hidung ayeuna mah bisa jadi bersih saminggu lantaran aya skincare. Tapi da engke ge bakal kapanggih dina punuk mah ngerenge. Geblus kana bab rumah tangga. Skincare kabeuli dengan sanguh henteu. Beungeut bodas ngan awak begung. Matak geus we hirup mah teu marima kana kanyataan. Halis geus alus entong dikerok ku patlot. Dari weuh balik pangajian pasea jeung salaki naha leungit hiji. Geus hirup nu alus mah jelema nu bisa narimakeun kana kanyataan hirup. Mata kuncina adalah hate. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil. Ibu gering init ka dokter hayang cager, tak ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang dahar. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Geratanya ka Pak Ustad nu caket, Pak Ustad gitu naon fungsina ilmu. Maka jawabanana eta Ustad bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun bener ilmu geus jadi cahaya berarti bapak jeung ibu ka asup kuring geus baroga ilmu tinggal jadi oncor tapi naha ilmu urang teh jadi oncor-oncor. Kalah ka poek we hirup teh anger. Mana bukti kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ajengan ge gurger wae. Kabeh ge arapal ibu ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh can jadi oncor keur awak urang matak ulah nuduh kanu jauh entong neang anu anggang komo nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri. Komo ngajul bentang ku asiwung mah desidik moal nepi tapi ilmu mah korehkeun nu aya bae di mana na awak urang. Cirina satangtung diri. Heuh ieu. Ieu teh bisa jadi ilmu. Lalaki jeung awewe ilmuan geus. Lalaki kumisan, bijil janggotan berarti lalaki mah tugasna ngakal, ngarah pamajikan ngakeul. Lalaki ngarah pamajikan ngarih. Matak lalaki teu meunang buat baeut. Nah, raku kumis. Kumis badak baeut da jiga lele useupeun teh. Coba ibu pan eta teh awak ibu teh ilmu kumis eueuh janggot eueuh matak ibu mah lentong kalem sopan santun leutik lembut sorana ge
ngan hanyakal boga penyakit baeudna tapi teu naon da ibu baeud lucu we kumis eueuh janggot eueuh baeud pan jigal jeruk deuk bitu keun bae anggur lalaki tembongkeun tugas ta eta teh ilmu cenah bahasana innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang saha urang ti mana urang deuk ka mana urang jeung saha urang cantang tu jelema maca Quran alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah kalakuanana ge alus lamun maca Quran alus hate kotor maka geus maca Quran bakal muncul sifat sombong asa aing pangqur'ana lantaran hatena kotor. Ibu tahajud alus maka sumberna hate nu alus beres tahajud bakal katempo tawado hirupna tapi lamun tahajud alus hate kotor maka geus tahajud bakal katempo ujubna. Di mana mang jika nu tunduh tahajud peting atuh tara eureun di 40 peting kumaha ceuk tetangga kumaha sia we matak sumber hirup teh ternyata hate. Bapak hayang boga ilmu da enteng atuh lain kudu sakola luhur-luhur teuing kolot baheula ge sakola teu pati luhur tapi ilmu nama bararoga malahan mah akhlakna ge leuwih lentong. Ibu teu sakola luhur tamatan SD tapi apal saha nu kudu dihormat kanu saluhurun teh geuning punten kalangkung nepi ka rengkuh ta eta ilmu teh. Ayeuna sakola luhur-luhur teuing aya sarjana geuning tapi teu becus punten-punten acan. Heueuh berarti ilmu teh karek samet hafalan can katempo dina amalan. Saha atuh nu bakal menang ilmu siapkeun we wadahna. Wadah ilmu teh adalah hate Pak. Keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur hirup bodo saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun naha keur bodo wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak batur bisa jadi jelema eta bakal cilaka lain ku bodona tapi ku pinter sumping sombongna. Aduh bapak jeung ibu hayang beunghar da babari naon atuh nu kudu siap hatena wadahna. Keur mah hirup sangsara tambah tudang tuding ka batur batur beunghar majarkeun nyegik batur beunghar majankeun nuyul kurumuy teh heueuh jadi jelema beunghar teh boga budak botak kadon ditunyuk tuh tuyulna kitu ta ieu teh jelema sangsara boga hate kitu maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate naon sababna keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku kasombongan. Boga kongkorong edeng-edeng kata tangga 40 gram itu ladang ultah dari suami sedil hargana teh geuning ayeuna teh 1.400.000 kumaha ceuk tetangga saha nu nanya. Hirup mah kudu anggang tina kasombongan dan naon nu disombongkeun geulis kasep teu kudu sombong gedong sigrong mobil mewah teu kudu sombong komo dipaseakeun mah harta bana dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun pan aneh. Da eueuh jelema mawa gedong eueuh jelema mawa mobil matak harta bana tong sok dipaseakeun keur naon nu bakal ditinggalkeun dipaseakeun. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega balik mah anger Pak sarua. Gedong sigrong balik ka nu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran bener. Matak jelema beunghar teh kudu akur jeung nu miskin minimal urang maot si miskin anu tahlilna. Sabab jasa si miskin mah gedena luar biasa. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya jelema anu beunghar teu akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta asongan pacul mangga ngadamel kuburan sorangan tuh kitu aya pasaran gara gubug ku sorangan tak aya boeh gara muntel ku sorangan nyata cenah eueuh nu nganterkeun ka kuburan jam 8 peuting silahkan aclok-aclokan sorangan. Anger manusia mah ulah pernah goreng jeung batur hakikatna urang teh bakal butuh ku tuh bener ya matak hirup keur naon mah jeung kudu goreng jeung batur heueuh nyata si itu teh boga salah ieu urusan kasalahan mah urang ge boga ustad nu mana ajengan mana nu hirupna kawas malaikat eueuh ngaran manusia mah bener salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng pada boga geura sok ngaku kana hate da heueuh teh talung kene jelema jahat cicing dina kajahatan katoong jahatna daripada nafsu cicing di ustad dekat tempo jahatna Pak. Nu bahaya mah lain jelema jahat katempo jahatna tah nu paling paur mah lamun nafsu cicing di kuring teu katoong jahatna boan nipu batur well poho tuh
bener salah pada boga, daek kedua pada boga, alus gorengnya pada boga. Nana gerhana osok bener osok, osok salah osok. Malahan bisa jadi nungaran loba ngomong mah panglobana salah nate. Kuring ceramah lain ukur di Garut Wunggul ka Banten ka Tasiknya sejauh barat maka kurilingan. Lamun ngomongkeun tahajud teh papalotot Pak, tahajud atuh isuk teh jamaah teh tarahajud. Nah ada nu ngomong nama hees atuh pan eta teh kasalahan gede atuh. Lamun sodako wah make dalil da ngarah dipercaya. Innamal sodaqata lil fuqara, sarodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya, nguleuh rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako. Batur isuk kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, tanya nana gerahana boro-boro isukan, poe ieu ge kuring lain sodako, nu jelas nama ngadudut ladang sodako. Sanu bakal sodako, bapak hajat geus nyiapkeun. Amplop engkoh, dus ongkoh teh Pak. Cing teu naon eta sodakohna eudeuh ditampa hari butuh. Kumaha tuh dalil sodakoh nu tadi ateuing kumaha engke we. Tah matak ulah nuduh kanu jauh, ulah neang kanu anggang, hakikatna ilmu teh boro-boro diamalkeun ku batur, ku awak urang ge ilmu teh can kaamalkeun. Bener. Di mana atuh eta ilmu? Cicingna na tilu rupa. Hiji kolbi, dua qauli, tilu fi'li. Kolbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Akurkeun awak bapak jeung akurkeun awak kuring. Tah lamun bener jelema boga ilmu, hatena bakal nyacas bodas, bibirna moal nganyerikeun hate batur, laku lampahna ge teu boleh tawado. Ta eta ilmu. Ai urang mah ilmu teh karek samat bibir can katempo dina gawe. Kabeh ge da bisa nyebutkeun subhanallah. Maha suci Gusti Allah, tapi naha dina bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Bibir subhanallah batur gede milik ratu angen. Bibir subhanallah batur meuli mobil si eta ngabudah sakedeung deui ibu. Bibir subhanallah batur meuli motor paeh we si eta teh. Mana maknya subhanallah jadi panas baranan. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Maka tugas urang gar bersihan hate tina sirik, tina pidik, tina jail, kaniaya, istren, panas tren, dudupak, rurumpak, teu kaupan cegukan ejeng punungan. Tak kakara subhanallah katempo dina gawena, lain katoong dina bibirna. Aduh. Well. Kabeh ge bisa ngomongkeun alhamdulillah. Nu beunghar bisa, nu sangsara ge bisa. Alhamdulillah cenah mamah euna teh ladang tatanian mukti dagang teu boga hutang teu boleh araruntung. Alhamdulillah. Tapi anehna geus ngomongkeun alhamdulillah RT dicarekan. RT gelo RW edan jadi kunaon ibu nyarekan RT geuleuh atuh da betul menang BLT aing. Cing teh di mana eta alhamdulillahna? Lamun bener alhamdulillah dina bibir kudu katempo dina gawe. Jelema beunghar kumaha alhamdulillahna? Hiji ucapkeun ku bibirna, kadua tembongkeun ku gawena, geura tulung anu butuh, geura talang anu susah, geura jahit nu titeulem, bantuan tu si miskin, tulungan tu si yatim. Ta eta alhamdulillah gawe teh. Ari karek ngomongkeun alhamdulillah mah bisa. Ieu mah kana BLT geura hayang, bari jelema beunghar pan aneh, Pak. Ada kuat kades dicarekan teu cerug cenah kades teh batur menang BLT aing henteu doh kuduna jelema nu alhamdulillah katempo gawe mah lain kitu Pak Kades hampura mak menang BLT ngandeg ditolak pangmikeunkeun kanu hakna pangmikeunkeun ka yatimna pangmikeunkeun ka si miskinna ta eta alhamdulillah dina gawe teh bener nganda ditempo teh jiga eueuh di dieu tadi kabeh bisa ngomong Allahu Akbar, Allah nu maha agung, Allah nu maha agung. Berarti naon pagaweanana kasombongan tong dikukut. Ai sakapeung urang mah Allahu Akbar dibaca, ai sombong dikukut. Deuk tahajud nyeun status Facebook, OTW tahajud. Geuleuh make kongkorong, dongko lempang. Timpah pingol ti dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu setruk. Hayu geus, nanaonan kikituan. Mana Allahu Akbarna? Tuluy aya geuning la ilaha illallah sing jero aya teh dina pagawean ngomong la ilaha illallah teh teuy. La ilaha illallah teh aya di pangeran angin Allah. La ilaha illallah teh aya nu minterkeun angin Allah. La ilaha illallah teh aya nu nakdirkeun angin Allah. La ilaha illallah teh aya nu ngabisakeun angin Allah. La ilaha illallah teh aya nu ngadaekeun angin Allah. Jadi manusia dilarang sombong lantaran boga la ilaha illallah sagala rupana ge ti Gusti
pinter dipinterkeun, daek didaekkeun, alus dialuskeun, bisa ge dibisakeun, beunghar oge dibeungharkeun, leungit Allahna saha urangna. Bener Ibu. Matak jelema pinter ulah ngaledek jelema bodoh, justru jelema pinter mah oncoran hirup nu bodoh. Ngaran-ngaran kahirupan nana gerhana ieu. Hampuranya make calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Nah, sabab kuring adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak ibu datang kuring teu kudu surak, teu kudu keprok, da sanes japati ibu. Matak calana na biasa, bajuna biasa, ngomong biasa teh, yen kuring teh makhluk Allah sarua jeung ibu anu biasa, lain manusia luar biasa. Pedah eta ku batur disebut Al-Mukarram, da embung urang mah. Al-Mukarram nana gerhana teu hararayang. Nah mah jeung teu hayang sabab kuring leuwih apal kagoreng patutan kuring. Nah mah jeuh kuring disebut Al-Mukarram ku batur henteu. Manya aya Al-Mukarram salat subuh kaburangan keneh. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan teu narima embung. Ustadna gerhana sudi, kiai hoream, komo disebut ulama mah lain. Kumatak kuring make baju biasa teh ieu teh nemong sikap yen kuring teh manusia biasa sarua jeung akang sarua jeung sararea, lain manusia luar biasa. Matak teu kudu nyebut Al-Mukarram kiai ajengan teu kudu, hoream. Nah sabab kuring apal tugas Al-Mukarram, tugas kiai, tugas ajengan disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun bager pan. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Pan kuring mah encan can nepi ka didinya. Ta ieu aya jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Ta ibu teh suudon teh. Teu beres ieu mustami hatena. Suudon mau nggak tuh Nabi mah ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Lamun ibu jeung bapak ameng ka Cimaung, Bandung Selatan. Kuring ngademel balong di luhurna nyieun sasaungan. Berak we 2 kintal lauk teh. Nepi ka detik ayeuna Pak Kades teu hayang diunggahan deui. Mun aya semah teh hoream. Nah, saban semah pagaweana hayang nguseup. Urang nu melakna si eta nu ngakana ku teu ridho hate. Komo nu beureum bari alus ngaranna ge wah eta si lempai, lauk teh daresep kana lauk. Disebut si lempai beunang ku Kades kuat hayang ngabom eta ka Kades atuh. Artina nana gerhana teh manusia biasa anu can saperti Nabi Muhammad, nu can saperti ulama, nu can saperti ajengan, nu can saperti kiai. Matak hampura teu kudu ngomong kiai, teu kudu nyebut ustad. Saha atuh manusia luar biasa loba di Garut ngeunaker. Para ustad, para kiai ta eta anu istimewa. Lain kuring, matak hargaan mah entong kanana gerhana, hargaan mah tah ustad nu deukeut. Ai datang nana gerhana sakieu teu pangawalad jiga lalajuk film layar tancleb. Coba dina rutinan 20. Ta eta teh ibu teh teu pati ngahargaan ka ustad nu deukeut. Padahal hakikat hirup mah hargaan mah nu deukeut lain nu jauh. Nana gerhana datang ka dieu hiji diulem, 2 dibayar. Coba ustad setempat bener tuh bu? Paling sadil dah ka ibu-ibu nyebutkan ka ustad setempat ngaledek sing teh ibu saha ustadna? Ya, ustad kukut we, kuat dianggap anak me ustad gerasa. Salah gede tuh. Ibu gering minta doa ka ustad nu deukeut. Maot pangnahlilkeun ustad nu deukeut. Sok goroan kuring, cepnana kulan. Di dieu aya nu maot deuk naon da moal matak dicarek atuh. Matak hargaan matah nu deukeut, matak nu disebut ustad kiai ajengan teh kalbet Al-Mukarram sabenerna mah kiai anu dareukeut lain kuring. Matak ka kuring mah biasa we teu kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Sok akurkeun kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Maka hate sok aya panyakit. Naon panyakitna? Panyakit hate disebut rasa. Mun bisa asa pang bisana, mun daek boga rasa pang daekna, mun alus boga rasa pang alusna, mun bener boga rasa pang benerna. Tanu kieu nu kurang bener teh. Matak iblis mah cerdas. Lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria dina ibadah. Kana mah sarua. Jing yo. Mun iblis teu sanggupkeun ibu dijadikeun jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema nu ria dina ibadah. Dorakana mah sarua. Nu teu hadir pangajian jeung nu datang bisa jadi pahala mah beunang ku nu teu datang. Nu teu datang mah teh nyangu masak,
salakina datang mah na teu ngaos apan teu acan widi ti bapak tah ayeuna ibu datang ka dieu geus izin acan ti salaki tuh anu acan mah mending hade balik ceuk urang mah. Ayeuna teh pamajikan teh keur nyangu keur masak salaki datang pak geus we urang neda da emak teu acan tuang ibadah teh ayeuna ieu acan nyangu acan datang ti lohor wayah kieu can balik keneh ayeuna teh ibu salaki teh keur pepelengkingan dina kursi keur nungguan ibu kete datang ibu teh jam 4 tambah setengah 5 ceuk salaki teh heubeul-heubeul teuing ngaji teh aya aneh ti lohor korek anggeus jam 4 kieu heuda telat nana gerhanana tuh jadi ngomongkeun urang ongkoh jeung tadi ge buah kukulunu deui mata nu ngaran ibadah mah lain nu katempo tapi ibadah mah anu karasa dumasar diri jeung pangerana. Panyakit hate tah paur ieu ngaran-ngaran jelema geus katepaan panyakit hate hampura Pak bakal geuleuh ka batur bakal rujit ka batur bakal cuak ka batur naha sabab diri panas ku batur. Iya bapak hajat alus ieu hajat teh cek saha alus bisa jadi cek nu boga hajat tapi cek jelema nu ngewa bakal disebutnya deh pupujieun teuing naha da si eta hayang hajat Pak Kades alus nyeun program alus tapi Bandungan hareupeun jelema nu ngewa deh sok kapake ku rakyat tong dilawan Pak Kades saha eta bisa jadi jelema nu hayang jadi kades Pak Ustad di dieu alus ka masjid leuket maca Quran hebat hareupeun jelema nu ngewa bakal diomongkeun ya ustad kitu patut saha eta jelema nu hayang jadi ustad jadi teu kudu riweuh tong ngaladenan jelema nu kotor hate sabab jelema nu kotor hate Bandungan tuh aya buah buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan ka cape-cape pira kadar buah buruk nu buruk mah rag-rag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki dipitnah ku batur antep ku mamanehanana engke ge eureun nya eta cenah teu eureun-eureun si itu mah anggarnya ngomongkeun engke ge eureun di mana geus nyeri huntu nya eta si itu mah geus cager nyeri huntuna tapi anggar ngomongkeun engke ge eureun di mana geus modar ngan Allah nitipkeun umur ka ibu jeung bapak teh supaya Allah supaya urang ngomean kana awak urang deuk nepi ka iraha kagorengan dibawa nepi ka alam akhirat salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang di alam dunia aya keneh jelema nu nyeri hate ku ucapan tekad jeung lampahna well matak nu kudu dijaga mah bibir hate nu kudu kosong lawan tina kotorna hate adalah kakosongan hate. Lamun jelema nu kosong hate maka siap dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu hampura moal narima ilmu batur malahan hate malang bakal eah-eahan ya ceramah kitu aing ge bisa atuh nama jeung nita urang lain ku bebatok sia teh jelema mah kudu cicing dina kakosongan Pak lamun jelema kosong bakal sanggup dicician boro-boro kiai boro-boro santri boro-boro ajengan anjing sekalipun bakal jadi ilmu asal jelema kosong hatena mata kuring di lemur anu mira anjing tara dicarekan punten pun guru ka anjing teh cek tetangga teh rada gelo anjing teh nyambut gelo maknya guruna anjing kali-kali mah urang kudu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing najisna bahama anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna bahama manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur bener lur batur dosana judi batur dosana jinah batur dosana maling tong pernah nyeungseurikeun kana dosa batur naha urang oge bisa jadi boga dosa anu leuwih ti batur naon eta sombong Pak ibadah asa aing pang ibadahna bener asa aing pang benerna alus asa aing pang alusna naha teu ngaca jeung teu ngeunteung iblis ahli ibadah iblis ahli Quran iblis ahli masjid tapi naha ku Allah dikutuk lantaran bongan iblis aya sombong ana khairu minhum kami lebih alus batan maraneh dikutuk ku Allah lantaran sombongna nu paling paur urang ka masjid tara maca Quran boro-boro pangaosan aya daek aya sombong ti bareto boa-boa iblis guguru ti urang heeh ya kunaon nana gerhana beda ti batur henteu beda sarua nu di udeng nyarita Islam nu di kopiah nyarita Islam nu di sarung ngomongkeun Islam kuring oge nya ge jiga ojek online anger we keur ngomongkeun Islam entong sok lalajo bajuna tapi lalajoan mah eusina nya
undur man kola. Sehat Pak? Nuhun ya, mengalingi. Pak damang Pak. Sok toong ku Bapak. Sabab kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan, wajar. Sabab ini adalah Indonesia. Nu jadi NU silahkan dengan NU na, nu jadi Persis pek ku cara Persisna, nu jadi Muhammadiyah mangga ku cara Muhammadiyahna. Tongsok pahiri-hiri tampian, pagirang-girang, pancuran. Sedengkeun musuh mah ayeuna teh geus datang Pak. Lamun ustad jeung ustad ngadon parasea, musuh mah geus aya dina saku barudak. Barudak digoda ku permainan online, nu pemuda digoda ku judi online, maka kolot digoda ku pinjaman online. Musuh teh mata kurang teh kudu bobog kudu dabog nilai persatuan jeung kesatuan kudu ditembongkeun lantaran ngagoda geus loba. Iwal ti ku bercerai-berai umat Islam moal boga kakuatan pan ayeuna teh heueuh teh geus kitu. Sok urang ngahiji nu NU silahkan jadi NU na, nu Persis pek jadi Persisna, Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyahna, urang matong sok pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pancuran, mending oge satu tujuan lillahi ta'ala. Sabab di urang lain Arab, mata kurang moal bisa nembongkeun sifat Arab moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat meuje, jelema disiplin kabeh jam 5 geus ngawaleur di masjid. Cobaan di urang ngong adan langsung komat, nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta balik si eta nu kukulu nu si eta keneh. Mata kelahir geuning di urang mangarana pupujian. Ta eta teh metodologi studi Islam nu bogana orang NU. Mentak di NU mah aya geuning pupujian aki-aki geuning eling umat kitu geuning muslimin muslimat. Hayu orang berjalas eueuh maah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib gitu. Heunya tak kuring matara anu tara geus tong ngagenggeureukeun nu osok. Anu osok geus tong kapangaruhan ku nu tara. Nyieun masjid butuh eusi lain pasea pupujian jeung henteu sing dewasa atuh bro. Da moal sarua bangsa urang mah nya. Maca sholawat aya nu sarua deueuh. Aya maca salawat jika di Bandung jika es lilin Allahumma sholli ala Muhammad lewas dia ka Garut Garut Selatan maca salawat jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha belenyeng ka Banten jadi aya hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah samut kopan ku jamaah ajib rek Garut ke, dek Tasik ke, dek Banten ke, tetap nu dibaca mah salawat kene kadar eta beda cara, silahkan itu mah hanya sebuah cara. Bapak lamun aya nu tahlil hek miluan geura sok da aya 3 cara tahlil di urang nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cinta stop heula mang nah teu tungkul jiga batur tempo cenah kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi emang digudag gideug ngarah teu sare tah anu paling paur nu muih illallah sajam satengah lur tahlil teh nah da saya teh teu dahar-dahar acan kuat pias golokok teh diburuan abdi rada curiga bawa cing teh ayeuna si eta tahlilan batur isuk mah si eta nu tahlilan Aipek teh henteu, alhamdulillah pas pajumaah teh ngahotib. Katempo kusim kuring ceramahna hade, ngantungtungna aya mengkolan saeutik. Bapak-bapak, ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kuat ngegebeg. Cing teh nah maneh mah jeung tepung jeung Allah, acan mending urang tepung jeung Allah daripada si itu mah ditelepon Allah teh kitu. Cing teh kumaha iraha cenah Idul Fitri cek Allah teh Jumaah. Urang mah cenah tepung jeung Allah. Cing teu balik mana tepung jeung Allah Nabi Musa kitu sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti kumaha cek Allah geura tempo panon poe cek Nabi Musa serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami nah ari maneh nyebutkeun tepung jeung Allah kumaha bentukna ranyai diangkat kica-kica Allah rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muter tetep nu dibaca mala ilaha illallah mana atuh gawe na tina la ilaha illallah ulah sok pase aku cara gawe geura sok babarengan takbiran di Arab papan da dibayar di Arab
mik alus son alus. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Geblus ka urang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah. Ayeuna pas ponok ari eta panjang keneh pan jadi angka panyambung eta ha illallah maka jeung aya eta keun bae da moal bisa urang sarupa jeung urang Arab keukeuh ceuk bapak teh mang mah hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapeting tamat tempo di masjid beuki loba cobian di Garutnya di Garut kota santri loba pasantren teu sanggup ai kudu taraweh nepi jam 3 subuh pecakan ngeresok engke Ramadan hareup pingpin ku hafid Quran taraweh nepi jam 3 insyaallah sapoe pinuh da teu nyaho kedua poe jijing kerungan nyeri cokor palebat ditanya mangna teu ka masjid rada gelo imamna imam dicarekan urumui we jeger bari make tato healing cenah ku dewek dor di imaman ku jeger bari make tato nu dibaca Al-Ikhlas we haben eta ge hayang meureun Anas ngaret heula ka tukang da poho deui wios cenah kulhu deui lajeng we cenah lah nah da taraweh jam 8 beres kuat pada muji atuh teu sangka cenah maneh alus ngimaman euy. Inilah Indonesia. Jadi eueuh deui di urang mah kudu bisa silih ajenan kudu bisa silih hargaan kakara kakuatan Islam bakal katempo silahkan dengan carana masing-masing. Indonesia boga Habib Rizik Indonesia boga Habib Bahar keun ku carana di Sumedang boga Abuya Muhyiddin keun ku carana di Kutawaringin boga Kiai Haji Salimul Apip keun ku carana di Garut boga Kiai Haji Jujun Junayadi keun ku carana lol kuring cara kuring lol Ustad Epi make laken jaket kulit eta teh ustad lain banar hayam keun we atuh antep cenah sacarana sacirina saci teu kudu riweuh da anu riweuh mah teh nembongkeun kakotoran hate ka batur nah lain urang anu kitu teh Pak matak ngaladangan jelema nu kotor hate mah hese matak geus we antep ya ibu hayang salamet nu baleg bisi mung mun ibu hayang salamet ti ayeuna jawabanana salametkeun ti ayeuna mun bapak jeung ibu hayang salametkeun panon ku tawadu salametkeun ceuli tong resep gosip salametkeun bibir tong ngomongkeun batur salametkeun suku tong ngalengkah salah salametkeun hate tina kakotoran hate insyaallah salamet ai urang marobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hayang salamet dunya akhirat ai bibir dikoncar teuing panon popolotot bibir ngomongkeun batur kana gosip dungdak dek karena ngalengkah salah sumanget hate kotor salamet moal dicabok batur matak boro-boro mah akhirat dunya wae geus diomongeun matak lamun hayang salamet jawabanana teh ayeuna di alam dunya keur nyokot kasalametan di alam akhirat ieu pun lanceuk boga budak hayang soleh tak ieu teh ngaranna kahayang ai kahayang teh butuh jawaban ti mana jawabanana ti indung jeung bapana bari hakikatna mah boga budak teh capek ari ibu dikandung 8 bulan sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak ripuh ngandung teh nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap rek teu eungap kumaha atuh budak karek oge 4 bulan bebongok bapak geus aya dina lalangit heuh menerkeun kenteng borosot budak guyang getih raga hampir pabisa jeung nyawa maot pingaranneunana bener ibu hese wae keluar digunting pan krek tapunten ibu mukot bubiri gidigan pan bapak mah eueuh ngabiri gidig da teu ngarasakeun teu keluar wae disesar patuangan ibu nepi ka diruksak eta ku dokter cokot budakna bapak mah moal ngarasa bari dibiusna ge sapotong ti dieu nepi ka handap teu kalau mah culak cileuk we ibu keur ngaguntingan da teu lebar ibu diguntingan digedean teh henteu ngan bapak nu lebarna geus nya keluar budak digunting digedean dokter nanya bade dikaput deui nya digunting melaan anak dikaput melaan salaki ibu teh padahal cekurang mah antep nya entong mah jeung dikaput deui antep hayang rek kumaha tah tapi kan keukeuh ibu mah dua nu dipikiran hiji anak hayang salamet berarti digunting heula kadua hayang salamet rumah tangga salaki
dikaput deui. Cobaan bapak biusa potong rahut tojos ku dokter demol teh ditonyok dokter get. Mata makhluk paling kuat di muka bumi ieu tah ibu-ibu. Situ percaya cobaan bapak ngan ibu-ibu teh sok ngabohong wungkul. Cing teh nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri gaduh sabeureujeuh timburang kali gaduh 7 ongko nyeri boga 7. Coba bapak disunatan nyeri hayang 2 kali. Tuh mungeun ibu. Demol teh dempes atuh. Melaan saha ibu kikituan, melaan nu jadi anak. Pikir bulak-balik miara hayam jeung miara budak, talung kene miara hayam. Hayam parabna remeh dipacokan remeh jajangkar teu kudu neangan lobe ngawinkeun. Tinggal nieun we sayang ngenog jeung tina hayam naon nu teu manfaat. Daging hayam sumber gizi, bulu hayam dijieun kok, nogna sumber vitamin, pikotokna paranti ngaduk. Sok naon deui tulangna seblak tulang. Ayeuna budak ibu tuang nu alus ngaleut nu hade ngenog ical sok. Tah kitu nitip ka warung batur teh nog budak kumaha ceuk batur sia kos rada gelo. Teu berharga apa urang teh salaku manusia teh dibandingkeun jeung hayam ge urang teh eleh ku hayam. Bandingkeun jeung sapi eleh. Sapi diloloh ku huut bijil cai susu sakalengna 25.000. Budak ibu ngaleut nu alus-alus tulus pipis kalengan baradaya ompol budak kumaha ceuk batur haram jadah jelema teh tah matak pun lanceuk ngulem kuring teh hayang dibejaan kumaha carana boga budak supaya nguntungkeun dunyana nguntungkeun alam akhiratna nya eueuh deui iwati budak nu soleh nu kumaha atuh budak nu soleh tah hiji ma'rifatullah budak nu soleh teh budak nu wawuh ka Gusti wawuh ka Gusti Allah ku ibadahna matak lamun ibu jeung bapak kaasup kuring lamun bener-bener soleh wawuh kana ibadah ka Allah ngong adan teu hese muka Quran teu bangga maca sholawat teu bangaeun ka masjid ge teu bangaeun dah ieu pribadi jalma soleh teh ma'rifatullah wawuheun ka Gusti jalma nu wawuh ka Gusti Allah dihina moal ngamuk diledek moal aral dipitnah ge moal naha sabab Allah geus mibanda sifat ka awak urang ternyata dihina diledek dipitnah di alam dunia di dunia memang terhina tapi Allah deuk ngamulyakeun jelema di akhirat ku cara dihina batur matak ibu bapak lamun dihina diledek tenang Allah deuk ngamulyakeun ibu di akhirat ku panghinaan batur bisa jadi eta perkara keur mupus dosa urang ku panghinaan batur matak jelema nu ngaledek mah geus antep tong dilawan pi omongan kumaha sia we kitu dek murilit huntu oge mangsa bodoh ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti dua ma'rifatun nabi sing wawuh ka Kangjeng Nabi budak soleh teh wawuh ka Kangjeng Nabi di mana prosesna di pasantren di guru agama matak Garut terkenal loba pasantrenna omat ibu tong ngasupkeun ka Tasik lamun pasantren tong ngasupkeun ka Subang tong diasupkeun ka salian ti Garut dek gede kusaha lamun lain ku urang Garut eta sorangan keurna nahaon make jeung masantrenkeun ka luar Garut sedengkeun Garut loba nu kosong mikir atuh aduh tah ayeuna di dieu aya pasantren keur naon dipasantrenkeun jauh-jauh nu deket ge loba asupkeun ka nu deket ulah jiga meuli minyak teh ai teu boga duit ngeclok ka tatangga ka warungna boga duit kamol lieur si eta mah hirupna teh sok gaya eta teh kamarana gaya Garut bakal gede ku urang Garut moal mungkin Garut gede ku urang Bandung kuring orang Bandung teu kudu ibu masantrenkeun ka Bandung nah sabab kuring orang Bandung mikiran Bandung maka di Garut loba pasantren sok gedekeun ku orang Garut eta sorangan sehingga muncul Aib Gojali yang kesekian panti Garut pan ayeuna hilang Pak Garut matak sok pasantrenkeun budak ibu supaya hiji waktu bakal loba jalma anu terkenal dina agama ti Garut well tah di pasantren wawuhna jeung nabi teh sabab para ustad para kiai bakal nuduhkeun akhlak jeung sifatna Kangjeng dina rumah tangga duh akhlak nabi mah keren ibu tarawani tutah-titah lamun pamajikan keur riweuh benten jeung bapak kajian pamajikan keur nyeuseum bari ngagemol budak pan angere mah kopi bari pamajikan teh keur nyeuseum budak digemol
ngagugu ibu ngagugu ngan aral bari kukulunu panjur hate kieu ai geblek salaki Belanda ngajajah we jeung ngajajah ninyo ci kopi dikocekeun bari tongtrang kecrot teh budak polona kadinya kocekeun we sakalian bikeun ka salaki mangga bapak kopi anyar suruput mah nah aya nu pangset tong gojrud vitamina nepi ka salaki dienrin kunaon ibu teu ridho nalika ku salaki dititah dina kaayaan keriweuh akhlak nabi mah taratutah titah lamun pamajikan kerepot. Kedua akhlak nabi keren bebeakan akhlak nabi nyaah kanu leutik nulungan jelema yatim itulah akhlak-akhlak Kangjeng Nabi anu kudu ku urang diturut matak budak nu soleh adalah ma'rifatun nabi sing wawuh ka akhlak nabi. Katilu budak soleh teh ma'rifatul walidaini sing wawuh kana jasa indung moal aya kuring tanpa aya indung bapak kuring moal aya ibu tanpa aya indung jeung bapak ibu matak saseukeut-seukeutna silet moal aya nu bisa leuwih seukeut batan omongan kolot urang mata kolot baheula paling keeng ku caritaan kolot nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala saha jelema nu geus panggih jeung sanekala tapi naha kolot ngagugu lain keeng teuing ku sanekala tapi inggis ku bisi rempan ku buah urang teu ngagugu kanu jadi kolot sabab ucapan kolot sok sieun jadi nista ka awak urang salamet kolot baheula budak ayeuna pan nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon ngocobrot kadiekeun mama sanekala dicekek ku aing ayeuna kitu akhirna teh tegeungan ku sanekala pelenung beteungna eueuh bapaan ta eta cucunya sanekala teh geuleuh atuh da nya tuh mata hadirin gugu kolot sabab indung nu ngandung bapak nu ngayuga ibu pernah ngalaman gering kolot mah cicing gigireun nyepot cai jeung uyah campur jeung bawang pokokkeun kana tarang bari usapan nyai anak king geura sehat hoyong naon lamun maneh geus sehat ku emak moal burung ditedunan eta kolot ngolo ka anak coba ayeuna kolot urang gering apakah siap anak cicing gigireun kolot can aya sejarahna indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji tapi mana budak nu 7 ngariung hayang miara indung hiji can aya kajadian bener Pak tuh ibu ngeunah-ngeunah barang dahar bawa kolot mah anyuk ka hutang urang baju warna-warni bari aralus tur tamaha bawa kolot masa potong gitu ka bedag urang cicing di imah anu iuh bawa kolot mah usum hujan nyak celakan eueuh nu menerkeun kamarana atuh anak sedengkeun kolot hatena teu boleh nyantel ka anak kikieuan harta gede hajat di kieu-kieu Pak ratusan juta hajat ayeuna konca wae geus 50.000 ayeuna mere 25 geus geus rugi ta 25.000 lamun kuring jaga hajat konca 50 mere 25 cokot dewe mihna 3 da rugi atuh nabuh dangdat nabuh dangdut bajidor wayang golek pangaosan sabaratus jutaan eta kikituan ridho kolot ridho melaan saha melaan anak pertanyaan anak kolot eudek minta harta anak moal demol mere kolot eudek minta harta anak moal tapi anak loba pisan menta harta kolot bahkan nu paling paur inung bapak aya keneh anak ngariung adi jeung lanceuk mak mungpang meungpeung mak aya keneh bagikeun warisan ayeuna teu sadar eta teh sarua jeung nyangsara kolot ka kolotnakeun weh mana bukti mun warisan geus dibagikeun bari kolot aya keneh imah geus dibikeun ka si bungsu tanah geus dibikeun ka si cikal kolot deuk di mana cicing cicing di si bungsu boga imah ngan si bungsu boga pemajikan ngaran kolot Pak geus beda kadaharan mun anak ngeunah ceuk kolot mah henteu ngeunah mun ceuk anak pangset ceuk kolot mah ngeunah mun sare kolot loba kaganggu anak mah kabujangji kerekna loba kaganggu anak teh buat baeut we minantu kolot mah ngejeret teh hatena jang anterkeun emak ka lemur emak naha emak lain teu betah emak cicing di dieu ngan bisi maneh kaganggu sare ku emak anterkeun emak pangnyieunkeun 4 meter pasagi akhirna dianterkeun ka lemurna nyieun omah 4 meter pasagi persis jiga kandang domba na teu era urang lamun indung lebih ka kitu well matak dosa nu paling badag Pak demi Allah anak kahanap moal akaran kaluhur moal sirungan
lamun dina kembang mual jadi buah pentil ge ujug murag, lamun doraka ka inung jeung ka bapa sakeclak cai mata inung murag kana pipina nyeri hate lantaran ku kalakuan anakna, maka sakeclak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan, hina dunia hina akhirat. Mata posisi pertama adalah inung bapa. Ibu baheula pernah minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Cerete ibu ngamuk hareupeun umum, tapi kolot mah sabar keneh nyai, engke tos aya milik. Budak batur meuli motor, budak urang acan ngajeblag tah hatena awak, budak urang sakola nepi ka ibu nyuuh hareupeun budak, hampura nyai emak can bisa nyugemakeun ngaran anak, bisi maneh rek kaluar sakola sok we gerak kaluar, da emak mah ti mana kudu barang beuli jiga batur, nyeri hate ibu nalika batur make motor budak urang acan, bener. Nalika budak batur jajan, budak urang teu jajan, nyeri hati ibu. Tapi aya teu ka nyeri hati anak, nalika inung bapa sangsara siap teu anak melaan kasangsaraan kolot, cadu panepi ka ayeuna can aya sejarahna. Padahal agama geus nyebutkeun ridallahu fi ridha walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Bahkan al jannatu tahta lal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Nyerina ibu ngalahirkeun, beak dengkakna ibu ngalahirkeun, ripuhna ngalahirkeun, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon eta? Lamun anak wani hohoak sesentak kanu jadi inung bapa, ayeuna karasana inung urang geus rup ku padung, rap ku lemah katuruban taneuh beureum. Ka mana urang menta hampurana bari kolot geus eueuh. Tuh, dibere ceramah kieu urang geudeg rai pias da doraka pan ka kolot teh nya. Baheula ibu minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit, anterkeun ka kolot ngahuleng harita keneh. Naha ternyata kolotna geus eueuh. Rup ku padung, rap ku lemah katurban taneuh beureum, kajeun ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentur di luhur kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot, ayeuna mungpang meungpeung kolot keur aya. Bener Bu? Da ieu teh atuh nu hadir teh jelema berdagung kabeh teh. Ya, eudeg diukur sok. Ibu ngalaman umur 6 tahun, ibu ngalaman umur 8 tahun, saha urang keur umur sakitu? Nyai pangmencetankeun sirah emak jalangar, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nyai pangmencetankeun ping-ping emak carangkeul, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Heueuh, matak baradegong cek urang oge. Ayeuna ibu geus kolot, boga anak, anak urang titah, inung urang geus eueuh, nyai pangmencetankeun sirah emak jalangar, kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lebok. Ternyata padoraka ka inung bapa boro-boro akhirat, dunia ge ku Allah dikontanan. Ayeuna ibu geus sabaradag kieu, hayang mun boga kasusah nyuuh ka kolot, hayang lamun boga kabingung nyarita ka kolot, hayang nangkep kolot, hayang nyugemakeun kolot, hayang cicing dina lahunan kolot, boga dahareun hayang ngirim ka kolot, tapi geus moal terjadi ukur nu ditempo tutunggul anu ngajentul di luhur kubur, reketek urang boga dosa ka kolot anu can bisa dihampura ku kolot, di dieu ngamangna ibadah urang. Bener? Ulah ai kuburan batur di bararesihan, kuburan kolot di arantep asal lieur urang mah. Matak abdi meminta doa antara kasasaha ka kolot we, ka batur masieun kudu ngamplop. Tadi ge isuk-isuk mereka mana cenah maneh? Kasep, nyebutna teh kasep. Matak abdi mah ku bapa disebut bagong, disebut monyet moal kasigeuh. Da bapak teu ngurus abdi, bapak teu ngadidik abdi, tapi bapak abdi nu ngadidik abdi nyebutna kasep ka diri abdi. Teu kasigeuh disebut bagong ku batur. Nah, bisa jadi sia eta beguna. Ibu ge tong kasigeuh disebut gelo. Nah, bisa jadi si itu nu edana. Tong kasigeungan hirup umat Islam. Cing terek ka Garut mah ka Kutawaringin heula tuluy ka Garut. Asarna magribna cing Garut keneh jam 10 di Garut keneh. Maneh teh cenah opat panggung ayeuna teh nya. Atuh cenah mobil teh moal teu heureun. Cing tanah heureun kunaon? Manda barudak manu milu duaan, ku babawaan. Ari opat panggung meureun opat dus. Meureun da can nyaho. Tah itu teh karek hiji, meureun teh dia dua. Talamun tilu teuing nu mana engke nu moal mere. Abdi mah rek bebeja we hampura mah jong hiji. Ibu sok enit-enitan ka pasar ka mana we budak teu milu pan balik teh nyai maneh hayang dikirim naon maneh ku emak.
cek bada teh goyobot somro misro dibeli di jalan goyobot somro misro dibikin ke anak lapar ibu mikiran lapar anak ge wajar lamun lapar anak mikiran lapar kolot wajar mata kapunten nu hajat abdi moal tuang di dieu deuk dibawa keur inung urang sok sieun engke ditanya jang geus dahar maneh parantos di mana di nu hajat di Garut jeung naon kitu we malu badeungeuna meuni tega maneh teu mawa pan dosa keur abdi mata tulungan we nu hajat atuh. Ingat kakolot Kang asli sabejad-bejadna urang sagoreng-gorengna urang hampura kakolot mah ulah nepi ka nganyerikeun nah bisa jadi karidoan Allah aya dina karidoan jadi inung bapa bener Bu kata wangsul kuring teh jam meureun subuh pun biang matara kulem ibu cicing we na kursi sing teh naha mak lain gerak kulem nungguan maneh hariwang nah make jeung hariwang pan cinta abdi mah jelema bager geus ceramah heueuh kanu bager oge mah nyaah ku bagerna kanu baong nyaah ku baongna kajen budak urang baong jeung bedegong cek batur ku kolot mah teu boleh diusapan leres Pak kajen baongna anak urang kajen bedegongna anak urang ku inung mah teu boleh dipikanyaah sanajan baong matak moal aya deui jasa nu panggedena iwati inung jeung bapa kanu jadi anakna cing teh lain gerak kulem atuh leos teh kana mobil ngarah-rahan mobil cing teh naon mah makin rarahan wah cenah sabaraha panggung mana teh 4 nah cenah dus ngan 3 gitu kurang hiji aya kamari cenah mah ti mana mawa Ranginang cing teh ti Tasik ari mawa dodol ti Garut ari mawa wajit Cililin aya Boronong Majalaya ari ganas ti Subang ari kadu Majalengka tah ari ti dieu Tales barabe aing ngagubug nu kieu oh di dieu mah nu kieu duitna we barabe teuing tuh komo di kadu raya berat nu bener Akang mau nu lain atuh nu lain aduh ampun ibu sok seserahan sok mawa kantong keur naon wadah kantong lain wadah HP bolu teh di dahar bebeskeun kana kantong sate teh di dahar lelepkeun kana kantong jadi mau seserahan teh nganahan lapar melaan anak cing teh Bu nah eta di kana kantongkeun keur pun anak teu ngiring lapar ibu mikiran lapar anak aya teu lapar anak mikiran lapar kolot can aya carita mata hampura budak nu soleh teh surga bakal dibukakeun anu ngarti karena jasa nu ngaran inung jeung bapa mata geuning kolot mah kolot nyaring da inung anu peka ka anak mah Pak inung lain bapa inung mata inung mah mau meujeuh ibu mah bawel calemeng rada meujeuh lamun bapa kurung batok rada meujeuh budak balik sakola make saragam sepatu dipake keneh juga ini yeuh geuning ngadulang layangan kumaha cek ibu ari balik sakola teh laan heula saragam teh laan heula sepatu jeung kaos kaki sia teh anak saha nya kumaha cek bapak tong kitu kumaha cek ibu sia saruana meujeuh ibu bawel nah merhatikeun batin anak ceurik budak di kamarna ditoong tina jendela kamar kulutrak panto dibuka gek diuk gigireun diusapan budak aya nu karasa naon nyai sok balaka ka emak bener Bu bapak budak ceurik osok kitu lain cebleh we lebay teuing bapak mah tapi ibu mah gek diuk geus rumah tangga datang bari hujan ngariricik bari geus magrib budak digemol ieu nyekelan keresek teg hate inung mah bawa anak aing pasea jeung salakieuna diragap dibukakeun tulak pantok nyai yap anak yang ka dieu ka emak aya naon sagruk budak nyagruk di lelahunan diusapan ku indung aya naon maneh teh nyai bet ceurik mah abdi teh hampura pasea jeung salaki nyai ulah make jeung kikituan bisi ieu teh godaan hirupna rumah tangga mage baheula ngalaman ngankeun ayeuna mah sok we niiskeun pikir di imah emak isuk emak deuk nepungan kanu jadi minantu roba ragrag mitoha hareupeun minantu darajatna lantaran melaan anak mung abut-abutan na rumah tangga bener ta eta inung nu alus mun inung nu kurang alus mah lain kitu kunaon maneh balik ka dieu teh jeung salaki pasea mah keun bae ustadna ge bejana hayangeun ka maneh nyao sok ngarang teh teu
Oh, yang mun tukang son meureun. Sok asli Bu, kolot mah peka karena perasaan anaknya. Matak ayeuna inung urang geus eueuh, urang dek paburantak rumah tangga ka saha minta tulung. Kata tangga nganu dicaritakeun, kadulur ngadon ngabisani, moal aya nu leuwih bisa ngarasakeun kana perasaan anak. Lamun lain inung jeung bapana, maka anak nu hade nu soleh ngarti surti kana jasa inung. Ma'rifatullah wawuh ka Allah ku ibadahna, ma'rifatun nabi wawuh kana akhlakna, ma'rifatul walidaini wawuh kana jasa inung bapa ku cara praktek hirup bisa ngahargaan inung bapana. Dek surga nu mana mangga gara pilih ka Allah ku ibadahna, ka nabi ku akhlakna, ka inung bapa ku eling kana jasana. Matak ibu bisi pernah ngoak sesentak kanu jadi kolot, bubar ti dieu wayahna tangkep kolot eung-peung keur aya. Ulah jiga budak ayeuna tanggal 22 diperingati hari ibu, jepret foto asupkeun kana Facebook sayang mama tapi ngumah wadah tara. Teuing budak saha teh Matak birul walidain. Hadirin kaum muslimin, geus setengah jam 5. Anada urang nu caramah lagi kumaha urang we atuh. Lain ek deuleu atuh jam teuing. Jam 4 geus leuwih 3, geus 4:30 mojo tadi naik asar. Geus sajam setengah lumayan atuh sakitu. Bapak menyebutkan sajam bari teu boga jam deh. Bapak Ustad, Bapak Kiai sing sarehat. Malahan saurna tadi aya ngaharebos, bade aya santunan anak yatim, mangga ursasieun sabeuneureun sasen beula saketip, awurkeun kana sorban deuk sabaraha we. Urang tulungan budak yatim anu keur sakola, urang tulungan urang kalih yatim anu keur hayang bajuna, engke diserenkeun ka Pak Ustad anu aya satempat ibunya siap. Sallallahu sok ti heula mana sorbana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muradah sallallahu alaihi wasallam sallallahu kade balikeun deui dusna sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zok acan beres mah. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Muhammad. Tadi teh Bapak Ustadz saha nu usulan teh? Aya teh di dia. Pak Ustadz ka dieu Pak. Ka luhur panggung. Pak Ustadz saha tadi teh? Oh nya sok. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pami santunana bade ayeuna bade engke. Pami kabujeng ayeuna pangartos. Oh pami kabujeng mah langsung ayeuna. Oh siap. Aya waktos dah sok. Atos sok ngunukeun. Aya murang kali timna Pak? Ayanya. Aya. Bade langsung cenah Ibu ayeuna dikontankeun. Mohon Bapak Bansar dietang ada anu kana ngetang duit receh teh males. Murang kali yatim anu rumaos ulah ka mungkar. Aya milik sasieun sabanyereun rezeki sautak saeutik. Alhamdulillah. Dai ceramah mah kitu keneh Ibu, tapi nu jadi patokan mah urang silih perhatikeun ka budak yatim nu paling utama. Naon sababna? Urang mah baju budak dipangmeulikeun, sapatu budak dipangmeulikeun, coba anak yatim ku saha dipangmeulikeun. Matak urang tanggung jawab ku urang sakabehna. Mana sok da tadi aya genep dus teh. Ya setor karek 2 ya. Oh 4 sanes genep. Kade leungit hiji. Oh alhamdulillah. Abdi nampina anak yatim, sanes nini yatim. Anak yatim, teu narima nini yatim teu. Oh, nya opatnya. Sok persiapkan budak yatimna. Aya ti beli dia tak? Mana? Ti beli dia murang kali. Oh, nu yatim atanapi yatim piatu sok. Aya. Punten nini yatim entong. Komo duda yatim teh hararayang. Boga duit atuh da kalah dibikeunan ka awewe. Aing ngaku yatim sia teh. Da mana nu murang kali yatim sok langsung we ka dieu sok. Sini Dek. Itu deh paling itu deh. Mana murang kali sini Dek. Sini. Adio. Sini. Nomor 1, nomor saurang Bu. Mana sok aya teu murang kali yatim. Sini. Dek. Tong izin Ibu da sanes bade di kumaha. Nomor aya 3. 4, 5, udah ya, paling deh. Itu Pak ayah Pak, udah deh, paling dia deh. Awas gebis. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, baru 6. Sok. Kade ulah ngahudangkeun yatim nu keur sare di imah. Lila. Anu hadir yo ka dieu. Aduh. Ya, sini Dek. Ya, sini Dek. Awas bisi gebis. Ya, sanes. Dek, kade bisi gebis. Mana? Oh, Ibu rencangan sok kade, rencangan. Dusun kaneh.
Dede, ya tungguan si Dede. Sok sarang ibu na kade ibu daripada nangis mangen. Sok kula aya nu kalangkung. Lamun di Cimaung mah genah da apal lemurna Logawa Cimulak. Aya di dieu kan teu nyaho lemurna naon wae. Hah? Cigadog. Cirenggang. Pamengpeuk Cigadog. Mana nu ti Cigadog ti Pamengpeuk ti Cirenggang. Mun diteun abdi genah Cimulak Bandung. Ibu eta kumaha lamun ngagubrag. Tuh sekurang oge. Babakan. Ulah aya nu kalangkung. Ulah aya anu kalangkung. Teu kenging isin. Aduh. Sok dek. Kelas sabaraha sakola? Kelas genep? Oh SMP ya. Aya kene. Mun teu aya rek diketuk palu. Mana? Ibu yatim. Oh. Nya sok. Modus. Modus. Ampun ya Allah. Cing orang hitung 1, 2, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yatim lah ya. Walah. Mana? Oh. Iya, murang kali teh. Oh. Dede sekolah teh di mana? Kelas berapa? Kelas 1. Oh, Sugan mau naik ke kelas 2. Pan kamu hari samen naik meureun. Naiknya. Sok, Pak, sok adil. Lamun kurang mengpeng kene aya kades gitu maksudna teh. Jadi ditombokan ku kades, mentak mungpang mengpeng sok geubat. Mengpeng aya BPD tuh. Oh, sok didinya. Panya teh yatim, teh hayang dipoto. Ah, sok. Iyo nu hade mah tuh modus nganterkeun budak yatim saya we di dieu. Mereka dia Bapak. Nya sok tidinya kita naon sok. Sok tidinya. Bok, Bu. Iya. Sok. Ari ibu remah lain nu salah banget HP. Baik atuh. Sok. Aya sabaraha juta, Pak? Oh, pohara kene eta recehna. Oh nyata abdi mah tak males maca nu receh teh ah. Sok dipoto. Sok ampura abdi di luhur. Sok. Oh. Diumumkan Acis kengeng 3.200.000. Jumlahna
Murang kali anu baris di pasihan 25 orang. Tinggal etang we tilu dua bagi 25 120 8 ribuan ya mangga besok ti sim kuring mah sakitu ibu nu kapihaturnya moga-moga ibu sarehat moga-moga bapak hajat ibu hajat dakikian teh duit gede moga-moga digentos ku Allah atuh murang kalih anu dihitan sing jadi murang kalih anu soleh dunia miwa akhirat bapak ustad bapak kiai nu aya di tempat sing paranjang yuswa sing barokah milikna ibu bapak sing gede milik sing gede rezeki ulah gede hutang jeung gede hulu sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri hampuran nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.